peuting kaganti ku beurang. Ih, menyasangan sakedeung pisan. Tananing betah hidup di alam dunia teh. Ya Kang Uhe can hudang deui. Ya, manehna? Kang Uhe? Ay, kucing. Ngageuingkeun teh atuh meuni. Heglalaunan atuh ari ngageuingkeun jadi salaki teh. Lah ini teh geus beurang geura tinggal itu. Panon poe geus manceran. Aduh. Menyasa nikmat deh sare teh. Beda di kekepan kudu geulis mah. Nyurita teh kos lain kolot we. Masih namun kitu anyar panganten, kakara rek nyarita kitu oge. Lah, saya dekeun cai teh deh. Kang ngicikeun heula. Ya, Saya dekeun. Budak kesudang can ya. kateing tadi teh kadenge gegerandangan sama si Nanang teh. Nanang. Ulin meureun mangpret. Hayu turang ka cai. Nya ayo. Andukna tuh canak. Keun dibawa lah. Sabun deh kade. Nya, sok. Deh. Kakek pamang heula ya. Pamawakeun ci kopi lah ganti teh cai herang teh atuh. Nya ke nuju ya gini juga ngadamel. Segar dari geus mandi mah nya. Awak teh karasana meni asa duh ari seubeuh sare mah. Teh siga kurang sare kapan? Lalanjung weh. Nya kapan numutkeun kasehatan ge? Sare teh kudu 8 jam. Leuwih akang mah. Aya meureun 12 jam mati kamari. Aduh ampun. Sakabida-bida teuing teh udah capek teh. Kamari mah ongkoh deui. Akang teh ngalahang teh meuni asa kabina-bina. Mana panas poe entrak-entrakan. Mana dedeh teu ngirim cai-cai acan deui. Nya eta di pikiran teh kamari teh ceng teh. Lah keun mah meureun sakedeung ge balik. Ditahan si Nanang kalah ka mangpret ulin kamari teh. Dan bae da geus ayeuna mah. Lain deh. Kumaha karasana? Lah dedeh dipihukum ku akang. Nya karasana mah kieu we. Nya teh mimiti tidak kawin gitu, mimiti hirup ka rumah tangga, tapi kan kageus boga anak hiji. Tur tah keur mamajehna celembeng. Kumaha? Nya sok sanajan kumaha bae oge keun bae da abdi mah. Pasrah. Abdi mah senang, nu penting mah Allah dipanggirikeun we ku lalaki teh eueuh deui. Loh, ari pikeun akang mah jauh kana nganyarikeun. Lain Kang Uhe kamari teh aya nu nagih ka dieu teh. Naon cenah? Make naon? Ari urut meurian bajuan si itu si Nanang. Kapan harita teh? Anjuk ka hutang. Gampang lah. Kayak geus nyeun gula. Geus meunang loba eta na ngalahangna. Urang buru-buru olah, urang buru-buru jieun gula, urang buru-buru pasarkeun gitu. Duitna urang buru-buru bikeun kanu diinjeman duit ku urang. Urang pake mayar hutang. Ya kan tenan perlu pisan abdi meni sok isin teh kamu geura di tatangga geus ngomong-ngomongkeun itu teh ya, ieu teh ya. Sok isin kadang-kala mah. Alah keun bae, nu penting mah deh. Akang paling teu mikaresep, paling teu hayang lamun ningali nu jadi pamajikan, balik akang digawe teh ruang riung jeung tatangga, komo bari jeung silih siaran mah. Eta teh tina hasil silih siaran teh deh. Kumaha kitu? Datara ku daraosan mah. Nya ieu mah ulah. Anu paling dipahing, anu paling dipika embung pisan ku akang. Tina hasil silih siaran teh ngomongkeun itu teh ya, ieu teh ya, abdi mah tos gaduh anu, abdi mah tos gaduh anu. Sedengkeun urang hirup kokoro nyosok malalat rosa.
Rek di mana coba? Tungtung napan panas hate teh. Jadi urang teh manasan karena jadi salaki leheung lamun nyampak. Lamun teh nyampak kapan ripuh teh? Ya kitu na teh mah deui. Tapi datara abdi mah nyaan sumpah. Sok we Kang Uhe salami ngami hukum ka abdi. Nah kungsi ningali abdi babarengan riung-riung jeung tatangga. Nya acan. Bapak, Tuh budak tuh. tadi deh si bapak mah rek kemana-mana tak ada duit. Tinggal nih si Udin mah anak namang Warman. Lamun rek kemana-mana bapaknya beli duit. Wing mah mana? Si bapak mah pedit. Ye. Dia nang. Ya cai siapa? Ulah sok minum bareng jeung kolot. Tuh minta ka ama. Mama wing hayang minum mak. Sok bodo. Tabere deh, hayang minum cenah. Kayak atuh nanang. Tas di mana we bieu teh? Wing mah geus ka mana-mana. Geus ka pasir. Pasir mana? Ka pasir. Dia tas ngala jangkrik, tas ngala kasir. Tuh tinggal itu. Tah, Pak tinggal Pak. Menang 5 kasirna galalede. Tah hulu naganya meni alalus malalonyong. Oh, ini galede gitu. Kade ngegel. Amannya ya kasir ngegel moal. Kuing rek disangrai. Nah, kabida-bida teuing nanang. Sanajan urang hirup kokoronyo somalarat rosa ge ari dipikeun ka kudu ngagoreng kasir mah atawa nyangrai kasir kabida-bina. Ngaranna ge budak atuh digugu teuing. Si bapak main di digawe, batur mah geus araya di pasir, Pak. Tangka kawung anu ku bapak sok dialanya, eta mah kosong kene, majar teh cenah. Sieun tangka kawung eta mah aya jurigan. Allah. Geningan bapak geus sabaraha geus 11 tahun. Masih kene we jag-jag. Kayak jurigan segala rupa. Ulah sok percaya kana teu pararugu segala rupa teh. Ya meureun atuh Kang Uhe bawa heueuh. Alah, dede rek kabawakeun ku nu kitu. Yeuh, deh. Bohong nu kitu teh. Akang teh geus 11 tahun kapan? Ngalalaha ngala kawung tidinya teh mana? Jag-jag keneh we, geuning masih keneh bisa. Ngahanetan dede. Ari nyarita teh sok ka mana jeung aya budak naon teh. Nya ngahanetan dede. Meni jadi agul karek boga sakitu ge. Lain agul. Kayak uhah. Nah, geuningan basa akang lalajo wayang saeuting jeput teu balik. Subuh-subuh balik teh geuningan digelendeng bari jam motrot. Nya we atuh da lalajo wayang meni kabina-bina teuing meni saeuting jeput. Nah asana teh Atuh da keur kakagokna lalakon. Pek we dede, lamun keur kakagokna teh hanjakal. ya sok dibalibirkeun ka nu kitu. Naon? Nya biar menyebutkan kagok-kagok. Nya lamun keur meujeuhna kakagokna. Aku akang teh ditinggalkeun pas sok ngambek geuning. Kunaon eta lalaki teh? Naon make kakagokna segala rupa? Nya lamun dede geuningan keur ngeuretan bawang. Kapan teh geuningan lamun digorowan ku akang sok ngambek kagok cenah majar teh. Akang geus sarua we kitu. Erek balik ditinggalkeun lelakonna keur rame pisan. Nya tapi tiris. Ewa make tiris sagala rupakeun bae. Nah tiris mah daya budak aya guguling aya simut. Tapi kan lain sareng ieu mah. Naon? Nya yo. Teu onyeh pisan. Ramo si kuciwak teh atuh. Ade. Akang beurang teuing nya. Nanang, bantuan indung maneh di imahnya. Bapak rek usaha heula. Nyajung Pak balik mah duit sing lobanya sakarung. Kewing bisa meuli sepeda mini. Doakeun we. Baiknya deh. Nya kade sing hati-hati.
ti isuk kabeurang teh mending asan sakedeung pisan cik keneh ngariung jeung jadi anak nu jadi pamajikan. Ayeuna aing geus aya di pasir deui. Man, paman. Pek adinya lah sing jongjon, geus menang loba. Lah, ugu meuni seuseut-seuat ye. Oh, kuring mah rek balik ti heula ye. Pek adinya kai uhe. Da kuring mah itu loba keneh urusan di imah. Jeung bari terus rek diolah ye lah geus teu boga duit. Nya heg atuh. Keun kuring mah lah sugana pikaburit wae di dieu. Nyangan mah keung itu. Alah, keung segala rupa bawa nepi ka peuting keun sugana anu maturan we di dieu lah. Ari nyarita teh sok sudon kitu suaban goreng pisan. Nya sok kaditulah rek ngulang mah. Hampura pangbejakeun ka indung barudak. Kuring balik ke burit gitu. Oh, gog. Kade nyorangan di merenya. Nyeta nyorangan. Ya bakal ngan karisa kieu deui. Aneh. Poe ieu mah asa kacida pisan panas meni nyongkab. Biasana mah dina ruas teh sok geus pinuh. Cacakan ti kamari. Ya mendingan karek. Ampun. Saparapat nage acan sigana teh. Nah nya kitu cenah dina tangkal kabung ieu teh aya nu ngageugeuh. Lamun teh mah bener-bener aya nu ngageugeuh. Cing atuh lamun teh mah ngageugeuh ya nu ngageugeuh di dieu. Yo, nu ngageugeuh di dieu yo. Cing kadinya pangminuhankeun tah lodong teh. Eusian sugan kabehanan 5 lodong pinuh kabeh. Teu kudu ngadaguan isuk pageto. Nah, omongan bohong wungkul. Urang lemur mah di direka. Itu teh ya, ieu teh ya. Bohong sebenarnya mah. Uhe. Tingali kaluhur uhe. Saha teh? Asa anu ngaharewos? Uhe. Uhe. Ieu tingali. Dedengean meureunnan. Mending nyalane di dieu geura lah. Ngeunah ieu tiis. Jadi tunuh itu deh. Uhe. Nyarita teh ulah suaban. Ya kami nu ngageugeuh. Mumunggang pasir ieu. Uhe. Kami teh hayang babarengan jeung anjeun. Kumaha lamun diajak ka nagara kaula daek atawa henteu? Uhe. Keun. Soal lodong anu 5 rek dieusian ku kami. Inu. Engke dimangsa maneh nyaring. Eta lodong anu 5 teh geus pararinu. Kusiwak. Aduh, ampun. Teu karasa kalah kasare handapeun. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Saku nikmat-nikmat teuing sare handapeun kabung. Tadi teh mimpi asa aya nu datang. Awewe geulisna keranan. Aduh hanjakal teh ditanyakeun ngaranna saha. Cenah ulah suaban ngomong, ada teh suaban ngomong kitu-kitu wae mah.
Lamun bener teh main ngagegeh di dieu pangminuhankeun lodong gitu cek teh tadi teh. Nyaitan cenek di pinuhan. Ci hayang nyaho. Nah bener atau henteu? Aneh. Tadi aing sameme sare teh ieu teh ngan saukur saparapat paling oge. Ya geus pinuh. Alah. Wah bener ya anu ngagegeh di dieu nya. Nuhun eyang. Alah, nganggo di pinuhan segala rupi mun sadayana 5 anana. Itu ini geus nyarak celakan kieu ieu teh. Nu ieu pinuh deui. 2 cenah. Anu ieu ya. Alah, pinuh deui. Aduh. Nyaan euy. 3. Teh nu 2 deui itu. Sigana mah kosong meureun piraku. Alah, parinuh kabeh. Be nyaan impian teh teu mencog. Bener. Nanang, maneh hayang meuli sapeda mindir teh dipangmeulikeun ku aing. Aduh. Alah, da bisa kieu asa teu kaharti. Bener tadi terara santai aya nu datang. Awewi jangkung lenjang geulis campernik. Halis mending ngajilir pae. Aduh, nyaan. Lamun seug aya di kieuna, rek saha lalakina teu teu kapengpeongan. Nyaritana cenah lodong kabeh rek dieu siang, bener deh kabeh dieu siang. Beuki segut we aing ka dieu teh ye. Ya, bener meureunna. Bener meureun aya nu ngagegeh di dieu teh. Yen teuing nu ngagegeh ge, aya rek mere pihasileun mah. Sabodo masih rek nepikeun ka mika hayang ge ka aing. Tapi tadi trek ngajak ka nagara manehanana. Kajeun teuing nu penting mah pamajikan jeung anak kacumponan sagala kahayangna. Balik geus senang ayeuna mah geus kieu mah kari ngolah di imah. Kuciwak. Mak. Siapa bapak teh can balik ning? Aing geus sakedeung deui meureun anu ka teuing teh geus magrib kieu can balik keneh wae. Ma tinggal itu batur mah arulin teh ka ditu ka dieu abring-abringan marak teh sapeda. Uing mah meuni teu boga sepeda lemut-lemut acan. Uing mah sok meuni nyeri hate teh ku batur teh pada ngahina. Ngajar si Nanang mah cenah anak jelema teu boga. Padahal urang mah anak jelema boga nya mah. Nyakeun wae teh kudu digugu batur mah. Da geus di kapan batur mah anak jelema aya. Nya komo anakna Haji Manan, terus anakna mah Haji Mukti ge meuni. Kawing teh geus bebeakan mah. Mas kawing teh. Teu boga, cenah teu boga nanaon. Ini nyeri hate mah uing mah. Kumaha teu mah mun uing rek dagang we. Dagang teh dagang naon? Batur ge loba uing mah rek dagang kue ade boy. Naon? Dagang kue ade boy, kan uing nu ngiderkeunana, manu nyieunana di imah. Iya, Nanang. Ai dagang teh kudu ku modal kapan? Bapak mani usaha ngan saukur ngala. Lahang. Jaba kudu ngolah lila deui. Kudu dipasarkeun. Kapan mita teh tara loba paling-paling yang saukur lah. Cukup keur 2 letereun beas keur dahar urang sarerea. Nyari gas. Dawing mah hayang atuh siga batur. Batur mah jeleng sepedana alalus. Hayang jaket di wing mama jaket ning nu aya rompi-rompian, anu aya gegeleberan di tukang. Naon jaket naon? Pokona mah aya we make sepeda, terus make topi panggiling wing ngaditu ka dieu. Cadacok batur teh, duh si Nanang anak ngamang uhe gaya. Ayeuna mah sagala dipake. Nya atuh doakeun we sing gede milik da mah ge lain teu hayang mangmeulikeun kanu jadi anak teh. Lain henteu nya tapi da kumaha kapan?
Nya tuh mak, sing karunya we ka uing. Da uing teh sarua jelema. Nya pogo sarua jelema. Nya matak sok mak, nyeun dagangan. Dagang kue ade boy, uing ge nguriling ka ditu ka dieu. Uing ge da geus bisa nawarkeunana mah. Kumari nawarkeunana? Barade ade boy. Ade boy na ade boy barade tuh pan alus. Keun ke lamun boga modalna kumarek dipanggieunkeun, diiderkeun ku manehnya. Ngan kade we bisi aya nu ngabobodo, bisi aya nu nipu. Naon da uing ge geus bisa ngitung duit mah. Lamun ayeuna hargana ade boy teh sabarahan sih mak? 15 perak. Lamun 15 perak ayeuna mere duitna salawe pulanganana sabaraha 20. Tuh geuningan can bisa rek kumaha bisa dagangna. Lamun aya nu mere duit salawe, harga daganganana 15 perak, pulanganana 10 perak lain 20. Salawe cokot 15. Oh nya 10. Nya lah, kana pokona mah uing daek lah dagangna. Nang. Dede. Bukalah yuk, tulak panto. Tuh si bapak datang tuh. Sok aditu papageun sok buka tulakna. Alah, si bapak meniang karibung. Naon pak, miloba kitu. Mana indung maneh? Aya tuh di jero. Dede. Deh. Kah, namanya heotan segala rupa tara-tara tisasari. Kadieu. Aduh. Ya tinggali ya naon. Ya. Naon gitu? Nyalodong eta mah. Nya, tapi kapan? Ya pinuh kabeh tingali. Mana cing ningali? Alah. Nati iraha teh Kang We. Tah di dieu mata koge ari milik ti Kodim, Bagjati Siluman. Mung teh teuing dibere milik ti Kodim, Bagjati Siluman. Kuliah we ke nungtun Raja Wisuna, nungtun we ka dituna picilakaeun ka urang. Kieu mah da urang mah teu menta, dan meureun geus disadiakeun we. Lah. Naon ke abdi masa teu ngarti make ti siluman-siluman segala rupa. Nya ye, asa teh ka hati pe kegera pikiran. Bapak, jadi beli sepeda mini teh pak? Cicing doakeun. Lamun sapoe ayeuna ye 5 anana pinu, sabulan we atawa 2 minggu. Ngeus si Nanang cenah hayang sepeda mindir pang meulikeun. Bener. Nyasok pak, buru-buru atuh geura saminggu. Keheul atuh kumaha ieu teh karek sapoe ayeuna? Tapi asa teu ngarti Kang Uhe. Kapan ieu lodong teh karek kamari di tendeuna teh? Nya, karek kamari kapan? Ya, ayeuna beus teu loba kudu teu ngarti segala rupa. Da geus sidik aya ayeuna mah rek kumaha ayeuna? Buru-buru olah. Olahnya tah, olahan. Buru-buru gradian gula ku akang isukan erek dikapasarkeun. Geus aya nu rek narimana mah. Mang Rohman urang pasar. Geus kari narimaan eta mah. Aduh. Sugan we atuh sanajan kahirupan kieu oge. Sampoe 5 lodong. Coba makading pinuh-pinuh wae. Jika dikeun cai teh deh. Alah. Bunga pisan rasaan teh. Nya nu matak buru-buru atuh bapak kurang meuli sapeda. Uing mah meuni era ku batur disolong-serikeun we. Ku anakna Haji Mukti, ku anakna mah Haji Manan. Sarua pada-pada jeung serikeun. Si Nanang mah teu boga nanaeun cenah. Boga ge cenah rorodaan tina cangkang jeruk. Heueuh keun bae. Sing sabar we heula Nang. Teu pak, uing mah rek dagang. Pokona mah si mah bere duitna keur modal. Ke uing nu ngadagangkeunana. Rek dagang naon, Nanang maneh teu da leutik keneh atuh can cukup umur. Ah bae da geus bisa. Uing rek dagang kue ade boy.
hidup bagi kau biasa bukti lipuh bumbu merigus buah kau behanan buk tadi na hidung tadi na wagiling ayo na wagus bolas kawe nilina nilina barudak jika lapang bawakeun kali lah pangmalakeun teh pangmalakeun naon deuleu era lo barudak nu dina galau bawa kali boleh halarese pisan segala teh kelanana tu aki 77 siap ka sabaleun pisan kelanana goan atuh kago kami keur maraban hayam oh silus tonyong sia bakul begini teh begitu ngeunah ieu teh kabuang biasa wah saruksuk kalau panon padahal mah teh bakul mahal ieu teh 30 perak salempeng kawina mun asa teu ngeunah teuing alah kumaha di goroan ka dieu ini barudak mangkelanan deuleu kagok ceuk kami ge kagok ya deuleu ye hayam ye ke di paraban deuleu ayeuna mah ku roti parabna ge tak ubir deuleu ngaco we ngomong ge naon hayam mah di paraban ku roti deuleu mah bisa ngokok lamun hayam di paraban ku roti mah bisa ku kakokok deuleu alah geus tong loba omong aki-aki mah ngajedoh we di dinya ali rasa kedeung nek empi cari tahu nu penting bisa namun itu penting mau biasa kita make ural obrol segala rupa dah kau mah geus bosen ural obrol rek dieu arek naon diatulah meuni teu kalaur pisan barang gawe teh karek geus golowok ninina adieu ieu mah meuni rupa-rupa pisan rek naon atuh lain ieu ari salaki rek aya badau mikeun da maneh teh kudu daria ngaregepkeunana kudu bener-bener ngadengekeunana lain lamun urang nitenan kayaan datang ka urang saha deuleu oh eta si uhe kali ieu dienakeun dia asa meuli getol isuk-isuk geus mangkat isuk-isuk geus mangkat ari balik tara kurang ti magrib maneh mah angger we mun balik ti magrib bari rewok babawaan hasil gawena lodong salima-lima para linu kawe sok asa teu halal arti keun bae atuh deuleuna sana teh bet usil tingkah melirik batur ngewa
sia adalah jeung boson mujur teh. Maklum geus kolot deuleu. Baheula mah saja bobogohan. Ayeuna teuing aya nu ngaleput tina bujur mah teh geuningan tuoleh we kain teh aduh montel. Majar teh alus cenah. Ngarah eueuh panyakit. Nah di ayeuna aing geus kolot. Ngarang we ini oneng sia teh. Tapi mun eueuh pisan ngajenan ka salaki teh. Heuh, ieu adalah ulah ngomong-ngomongkeun batur pamhali adalah. Kan mah eta mah mana kitu ge milikna meureunnan. Ieu mah deuleu lain ngomong-ngomongkeun batur. Nya eta we pada kuasa alarane. Kapan lodong urang mah keur saat pisan hiji halalese rek pinuh teh. Nali ieu 5 geus bayangkeun ku maneh. Nyakeun mah mana kitu ge geus milik batur. Eta dengekeun. Aduh, aya lagu Jaipong. Aing mah edeuk deuleu ah. Ini lurus tuh ngobrol ge can parat deuleu. Cicing deuleu aing kagok kirek ngarengkenek. Dasar ini teu bisa dicarek. Asa aneh mikiran si Uhe. Sok sieun gitu aya kaya dia naon. Manehna teh budak ngora karek boga anak hiji. Saingat aing kawung eta teh aya ruang geugeuh. Ari baheula mah make aya karajaanana sagala rupa. Beureun boa, manehna teh dideuketan ku siluman boa. Beungeus aki-aki lain kalah kang nguruskeun batur dada. Urus bae kaperluan sorangan tuh hengkuran kore di kebon. Meuni pisan kahayang. Resi deh gitu itulah hang teh kabeh. Diwanci geus rek magrib di wae teh. Duh. Ampun. Ninggal lalak we. Ngalak kabeh heuai. Kabida-bina tuluh teh. Kayak ngadaguan hiji setengah deui. Kagok 4 geus pinuh hiji deui, karingan satengah. Kang jalan deh lah bari udu di dieu. Dan awak hareudang ka bina-bina. Cakan geus burit teh. Jadi tungguan kagok. Bae. Kang Uhe. Kuciwak. Nuju monok. Teu kedah gugup. Cicing. Tetep banget kaula. Tetep Kang Uhe. Aduh. Saha salira teh? Piraku teu apa. Eta lodong parantos ensi sadayana. Ngahaja di pinuhan. Ngahaja. Keun. Teu kedah salempang. Terang pinuh we lodong mah. Unggal dinten. Saha len teh?
Saha? Punten. Abdi mah bade teras wangsul itu tos wengi. Baba we di dieu. Tuhan naon? Saha salira teh? Asa anyar pinanggi. Tantos moal apal. Mangkukna abdi dongkap ka dieu. Kang Uhe nuju tibra. Abdi ngaraga kana badan Kang Uhe. Saha jenengan teh? Tantos Kang Uhe teh acan terang. Abdi anu ngagege ieu memunggang pasir. Kalayan abdi parantos oge lami Nyakrawati ngabahu denda di ieu karaton di nagara Kawung Harupat. Oh iya teh nagara Kawung Harupat. Laras nagara Kawung Harupat. Abdi anu ngagege kalayan adi pisan anu ngaran Saha panjenengan teh? Ucibak. Saha salira teh? Saha? Carioskeun. Mangga carioskeun. Ya kaula anu ngaran Putri Kawung Sari. Isuk tangi deui. Kawung Sari. Jadi salaki wayaki can balik keneh bae ieu teh. Biasa mah sore-sore geus ngurunyung balik. Nah dina canjol keneh bae. Moal kitu mengikat cilakaan lah. Sok ada ringis pisan ari kieu teh. Kang Uhe tidak balik atukeun bae teu meunang mah lah. Buru-buru we balik mana kitu ge meureun milik urang. Candek balik keneh bae mangkana geus peuting. Kamana atuh nu jadi salaki teh? Mak. Naon Nang? Ari Bapak Wing can balik. Acan pugu. Nanya. Rek disusul ku Wing ya, Mak. Ulah. Geus peuting ieu teh. Hariwang bisa aya matak picilakaeun. Si Mama karunya Abah Uing. Da sanajan mage karunya, ringes rek kumaha atuh. Mangkaning kapan memunggang pasir teh jauh ka ditu jauh ka dieu. Abah. Geula balik atuh lah. Mana meni lila teuing. Biasana sore kene sok geus balik. Hayang gerasa minggu ing mah.
Mun geus saminggu uing pandek meuli sapeda. Jabaning uing bisa meuli baju alus deui. Heeh. Karunya anak kan hiji-hijina tapi can bisa pisan disenangkeun ku aing teh. Aduh, ampun Gusti Nu Agung. Ya meni keneh can balik keneh wae geus wayah kiwari. Ka mana heula atuh cenah. Leuh, mun manehna teh rek ngendong di baheula ge pernah asa ngendong sakali. Oh, heueuh. Moal kitu ngendong ka Ceuti mah. Tapi kitu daekeun bae da dulurna. Lamun teh mah mondok di Ceuti. Tapi ya hate sesebelakan beuti tadi. Moal kitu aya kajadian naon mah. Mak, Naon? kuda sare mah. Lieur. Pan isuk uing kudu geus dagang deui. Hari tadi geus BAKB dagangan teh, Nanang. Naon piraga nyesa 3 siki. 3 siki mah dihabak we ku uing di jalan. Dabongan uing isuk-isuk teu daang heula. Geus we didaang di jalan. Daekeun bae ari kitu mah. Aya duitna? Pan tadi geus dikamakeun. Ai heueuh poho. Nah, itu wayah kiwari can keneh balik. Nyar-nyar pisan pi ka hariwangeun jadi salaki teh. Teu inget kitu ka anak jeung ka pamajikan. Balik meureunnan. Kela sakedeung. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Geuning, ari Sugante Kang Uhe. Lain tadi teh puguh nya mi HP pesan manehna teh ka uing. Pangbejakeun cenah kana di imah. Balik rada peuting cenah ayeuna mah. Nah, aya naon cenah? Make balik peuting kapan biasa masuk sore keneh. Eta tadi teh can bebeunangan cenah karek saeutik. Soal bisa dikeula Kang Mat. Keun bae da moal lila, ieu mah nyimpang we. Ayeuna can baliknya. Ya teu acan pugu. Aduh. Nyar-nyar pisan pi ka hariwangeun nya. Alah, tuh kudu hariwang da manehna mah geus nyaho seluk-belukna di ditu mah. Keun teh kudu hariwang. Kitu we atuh, ngan titangga bejakeun tadi teh poho ari ka di sore keneh teh. Ari tadi geus gegelehean rek sare. Ingat, nya buru-buru we ka dieu. Nya nuhun atuh. Katunya. Mangga. Rek balik rada peuting cenah. Saha nu bieu mak? Mang Emad. Oh ngabejaan bapak mau balik. Ngebejaan mau balik. Rek balik peuting cenah ku sabab can bebeunangan tadi teh. Wing jadi es tuh tengeuna we bapak wing mah. Masuk anggur geras sare we. Sok kumaha dikekepan. Si bapak karunya bisi balikna peuting ge. Hese gegedorna. Kan bae da aya emak. Sok geras sare anggur mah. Aduh. Para roek deui teh. Duh. Aing kakara eling meureun ieu teh. Naon geus kaalaman make kudu sare di dieu sagala rupa tuh. Oh. Nya tadi teh inget aya Putri Kawung Sari datang ka aing. Tapi ena mah eueuh. Yang geus para roek ieu. Aduh bawa geus peuting pisan meureunnan ieu teh. Aduh. Awewe gelis, jangkung lenjang, halis ngajelir pae, bitis meningolenyai, nirjak sisa jantung. Duh, ampun. Nyi Putri
Ngaranna teh Nyi Putri Kabungsari. Putri Kabungsari. Anu gagegeh memunggang pasir. Aduh. Nah itu tinggal ente jadi kieu. Alah, jadi kararoneng. Aduh. Nah, ada tadi malain di dia secara raang deh nama. Ngalalebrak. Jukut meni ngampar. Hejo ngemplo. Aing kudu ka mana nyepiin diteun ieu teh. Da aing marek balik. Meurinan lodong geus pararinuh 5 anana. Aduh. Itu salah lapat-lapat. Nyamperkeun ka aing. Wilujeng sumping nu kasep di nagara kaula, di nagara kaula, di nagara Kabung Harupat. Sanes nenda anu tadi tepang di mumunggang pasir. Apa kene Kang Uhe? Leres. Mangga lingi. Di dia mata aya sasaha Kang Uhe. Ulah seueur gumujeng atuh Neng. Ulah seueur gumujeng. Tong nyebat Neng. Sebat. Putri Kabungsari. Anu ngaheuyeuk daya ngolah nagara di dieu. Nyakrawati ngabahu denda. Karaton nagara Kabung Harupat. Abdi teh parantos lami ngaheuyeuk nagara. Kalayam teu aya nu ngarencangan. Pamugi pun engkang tiasa nyarengan abdi di dieu. Tangga calik di dieu Kang Uhe. Calik ngarendeng di dieu. Pun Kang Mada bade teras wangsul. Itu hariwang anu dirorompok. Pun bojo sareng pun anak. Teu kedah disumpingan deui. Kang Uhe parantos mutlak janten milik abdi. Kang Uhe bade dijenengkeun di ieu nagara. Kang Uhe bade dijenengkeun di ieu karaton. Abdi nu janten ratu. Kang Uhe nu bakal janten raja di nagara Kabung Harupat. Aduh, kapan janten raja teh teu mung saukur kitu bae. Kedah cekap ku ilmu panemu, jembar ku pangaweruhna. Teu kedah saeur emutan Kang Uhe. Abdi anu ngaheuyeuk daya ngolah nagarana bade ngaleueut. Leres. Pun engkang teh asa ngaraos halab-hab. Mangga. Seger Kang Uhe. Seger pisan Nyi Putri. Karaosna sumarambah karabaya. Sakujur awak janten seger. Titinggalan janten bengras. Cepeng pandangan abdi Kang Uhe. Apan akang teh gaduh anak pamajikan. Tong diemutan. Ieu mah di nagara Kabung Harupat. Sanes di nagara manusia. Tos tong seueur tinggu mujeng atuh Nyi Putri.
Itu lodong masih kene dina luhur kawung bade dicanak heula. Teu kedah salempang. Teu kedah. Keun ke ku abdi dipangurunkeun. Terang-terang tos aya di handap. Terang-terang Kang Uhe makan tun nyandak. Maning sing raos-raos cali Kang Uhe di dieu sareng abdi. Pepeurih ku abdi teh disugemakeun teu. Kang Uhe, bilih bade jalan-jalan ka Taman Sari, mangga ku abdi dijajabkeun. Ku abdi dianter sakahoyong Kang Uhe. Aduh, akang tidak asa teu pantes, asa teu payus. Rerencangan antara pingarencang sareng nu geulis kieu, geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, taya pisan tandingna. Dipuji kuno kasep, tarasaan sok asa ngawang-ngawang Kang Uhe. Kang Uhe, yuk ku abdi bade dicandak ka tempat anu palih kidul. Di ditu Kang Uhe tiasa bade ngibing mangga, bade tarik mangga, kalandap kana naon. Oh, jaipongan. Mangga, mangga, ku abdi disayogikeun bade jaipongan tiasa ngibingna. Tiasa dari ajar. Leres, engke urang paduduaan. Di ditu ku abdi parantos disayogikeun sagala rupina. Bade tuang Kang Uhe, bade tuang. Parantos tadi di rorompok. Sate acan mios kamu munggang teh. Tadi teh neda heula. Biasa we enjing-enjing memuluk roti sareng peda. Ulah sore tinggu mujeng atuh. Akang teh esok janten. Enggak Kang Uhe, ku abdi tangtos disayogikeun. Bimban, Bimban, pangnyadiakeun tatamu urang. Suguhan sing sawaregna. Nyi Putri, akang sawius bade teras wangsul. Hawatos indungna barudak sareng sinanang ngantosan. Teu kedah disamperkeun deui. Ayeuna mah Kang Uhe parantos mutlak janten milik abdi. Akang teu acan pipirakan sareng pun bojo teh. Sareng si Dedeh teu acan. Hawatos nembe gaduh putra hiji. Nyi Putri. Hayu Kang Uhe. Teras tuturkeun ka dieu. Teras. Akang bade wangsul. Hawatos di rorompokan tosan. Karunya ka sinanang. Dede. Moal tiasa Kang Uhe parantos ngaleueut. Parantos
tos ngaleut. Cai ti nagara Kawung Harupat. Hartosna Kang Uhe parantos katalikung. Parantos katalikung. Katalikung aya di negara siluman di dia. Aya di negara anu digegeh ku abdi di dia. Kawung Harupat. Duh, bari wawartos heula atuh Nyi Putri. Cing, kentos teu nyebati putri. Nyimas gitu. Kumaha? Nyimas. Nyimas. Taos ka kupingna. Bari ka mana di atuh enak Nyi Putri? Nyimas. Leres. Bari cana ka mana atuh Nyimas? Mangga. Mung omat engke Widian akang bade wangsul heula. Moal tiasa. Ayeuna mah parantos mutlak. Kang Uhe aya di negara siluman, di negara Kawung Harupat. Kalayan sakali deui Kang Uhe parantos teu aya jirimna, parantos teu aya bungkel kanana, parantos teu aya raga badagna di alam manusia. Ku abdi ngahaja sangkan anu di ditu anu aya di alam manusia, utami anu ngagaduhan ilmu panemu jampoy pamake. Moal tiasa menakan bungkel kanana Kang Uhe, raga badagna Kang Uhe, nanging sadayana parantos aya di negara Kawung Harupat Kang Uhe. Hayu Kang Uhe, tangkep abdi Kang Uhe, tangkep. Nyimas. Panangan abdi cepang, panangan. Aduh, menitarar iski Nyimas mageningan. Biasa upami makhluk nu aya di alam abdi hanes atau lebih panas. Tangtos nage moal betah aya di dieu. Tiis di dia mah. Hayu sareng gendeng abdi Kang Uhe. Mangga Nyimas. Mangga. Mangga. Asa meni arara hengki Nyimas. Leres. Iya anu disebat Banjar Keling Kakang. Kumaha Nyimas? Banjar Keling. Manusa datang aya nu nganjang ka dieu. Iwati Kakang nyalira Banjar Keling. Banjar Keling. Leres teu kapindo damel Banjar Keling. Kakang betah tinggal kapal kulon. Ini sakitu mabrakna sararaan sagala rupi aya naon di kapalai kantun nyanggam kantun cacarios ka abdi.
Kakang hoyong niis Nyimas di tempat anu raos kalayan Kakang hoyong aduh ari itu naon Nyimas? Mana Kakang? Itu nu aya di Tegalan. Upami Kakang ningali di sawah. Nu kitu teh sanes munding. Sanes. Nu kitu nu disebat jemlang. Jemlang kukutan abdi. Paranti tutunggangan abdi ka nagara manusa upami hoyong ngalanglang. Mangga Kakang, teras lebet, teras ka ditu ka Banjar Keling. Naon nu dipika hoyong, naon kinten-kinten anu kaimpleng, asal kersa nyarios. Mangga Nyimas, mangga. Jadi salaki geus sababaraha poe teh mulang kamana bae tur teu kumaha Kang Uhe piraku teh nyaah ka Dede jeung ka si Ujang tingali si Nanang unggal poe dagang kue ade boy pikeun nyubadanan kahirupan abdi na kamana atuh. Ade boy, barade kue ade boy. Paji, balik kue ade boy, Paji. Alah, ade boy, cing ningali ka dieu. Naon teh Nanang? Ade boy, barade ade boy. Cik ngilikan. We geuning meninggal deh. Cik kasaan, sabarahaan ieu teh? Mira Mang Haji, 15 perak. Duitna kudu salawe ke dipulangan kuing 10 perak. Cing kasaan. Alah. Ini meni cakia geus nya. Alah. Cakia euy ngeuna. Bungkus tuh Mang Haji kanggo Mi Haji. Kun bae nah. Ari bapa maneh geus balik Nanang. Cenah gadenge beja geus sababaraha poe teh balik-balik. Ugu Bapak Uing teh keur ngalah duit, keur meuli sapeda, keur uing. Keun bae atuh doakeun we ku maneh. Anggur mah bapa maneh sing buru-buru balik kalayan moal duit anu loba, nu cekil hasilna. Nya mata uing mah da teu hariwang. Bae we keun lapokeun ke balik uing dipangmelikeun sapeda. Era ku batur mah marake sapeda. Uing mah sok diuk we nyerane na tembok ningali batur. Salah teh kitu mah. Keun bae ye lamun kolot usahana can maju, can boga keur pakeunna. Urang teh ulah Romeo, ulah maksa. Dibere wae tarimakeun. Jadi bere mah cicing wayahna. Sing sabar, sing tawakal. Yeuh, duitna. Mangga. Par, ya maning duitna 100 perak. Keun bae 100 perak ge. Pulangan we bieu 2 siki. 30 perakeun pulangan we. Jadi pulangna sabaraha? 10. Can bisa ngitung. Lamun 100 perak dicokot 30 perak 70 perak pulang na cing gade ningali aya we duitna. Aya da geus menang loba. Eta kuena ngan sakitu. Tah ieu hiji 2 3
4 5 genep 7 hajung gak itu graiderkeun deui. Geus ngaji wing rek init deui rek ngider sugan we ka sakolahan keun sugan menang duit rada gede beak deui daganganana. Hajung Ade boy barade ade boy na ade boy ade boy. Beak dagangan teh tenang beak teh beak mak eueuh jiji acan wing hayang jadi tengah dahar ekeun bae kapan ngaranna ge dijual pikeun kahirupan urang sapopoe nyambung keur dahar kapan bapak maneh mageringan can balik-balik nya bae mah da kenangan duit bapak wing mah sigana mah meureunna teu dijual geus jadi gula terus we di ieu meureun dijual kanu rek nyeunan gula meureunnan jadi lahangna dibawa peutna dibawa meureun kanu rek biasa meulian terus meureunnan ke moal duit loba dan nyaritana kawin ge saminggu cenah pasti maneh pangmeulikeun sapeda. Doakeun we anggur mah mudah-mudahan bapak maneh sing bener-bener menang duit kalian mudah-mudahan bapak maneh sing salamet. Mata ke ulah sok ngaronel ieu kakolo teh karunya tuh nepikeun kaduguh lupet nyawa geuningan ngabelaan anak jeung pamajikan teh komo maneh mah make menta sapeda sagala rupa nya da wing era tuh mah pet ningali batur mah kana sapeda kaditu kade ari wing naon ngagugusur kelom weh nyakeun wae kahayang mah teu naon ngan mudah-mudahan we sing kabiruyungan ku milikna. Mak, wing rek jajan heula nya. Kade ulah jauh-jauh teh buru-buru balik deui. Nya. Aing penasaran. Sakieu geus kalila anana. Geus ampir meh sabaraha poe 5 poe meureunnan. Teu balik-balik Kang Uhe teh. Aing rek nanyakeun ka kolot. Erek nanyakeun ka Abah Una sugan we manehna leuwih nyahoeun asal muasal atawa soalna nepikeun ka bisa kitu kamari katinggalin ini onengna aya heuh ke sore rek ditanyakeun ka imahna sugane manehna bisa mere bolongan ka mana atuh cenah Kang Uhe teh leosna nah bener keur usaha atawa kumaha rek ditanyakeun. Hayang ucut burung kabeh meniawan nu nyamperkeun hiji acan. Aduh alah Wadun Tak yakin urus tunjung kayak kanyetrekan manuk pagawean eueuh deui. Upang maneh biasa ka isuk ngalawan hayam kuring sarua we karunya nya ka ingon-ingon. Tapi ulah nepikeun ka kapopohokeun bae. Lain gerak kacai naon teh geus burit ieu teh. Lah, kagok yo, lah. Kagok buku.
Punten. Aya tamu tuh bukakeun ini. Mereka lieu rek barang kirim sugan. Nyaho saha deuleu wayah kieu atuh. Ya luka deui buka we ka ditu. Punten. Harga ningan. Ya Nyi Dede, Aki. Nyi Dede ieu ka dieu. Gening nini oneng nuju aya di bumi. Dan ini mah tara ka mana-mana kieu we ngurus ingon-ingon. Menia saripuh puguh. Ayeuna mah hayam arogoan. Nyatu tara daek kuhuut. Geus baku isuk di paraban roti. Nginumna make bir. Tiraku nini. Si Nyai mamarukanan teh mata geura tingali meuni lalintu. Aya saha ini? Iya Nyi Dede. Japa dia geulis ka jero. Mangga. Geulanya marek nyician cai. Alah. Cager geulis. Sae Aki. Suku. Kolot malai naon teu neang-neang ka ditu teh heuda karasana ripuh pisan ayeuna mah. Teh jiga baheula awak teh bisa we ngulamprang ka ditu ka dieu. Ari ayeuna mah walu geus sakieu ka kolotanana lumpang geus kumarig jeung kunang ideu. Baheula mah kapan gagahna kelanan awak teh. Ayeuna mah sirah anu tarina hideung geus ngoplak jadi bodas kawe. Ya tingali hulu, abah mah hulu geura tingali. Muni geus teu sadiki-siki acan. Lamun hayang barang radahar anu rada ngeunah teu bisa ayeuna mah. Iwal dikitu we ngarodoho si Lili waling-waling. Abah mari nyarios teh. Nya lurah. Lain abah mah suasana luas ieu teh. Naon jadi margalan-dalan tu molojog can pilalapan tur rasa kakaraun make los-los ka dieu. Nah aya keperluan anu penting, nah aya keperluan anu leuwih ngadesek brak dina caritakeun mumpung salse. Biasana mah wah teh sok loba nu manggil kapan. Laras. Daya sanes abi teh ka dieu tumorojog tampil harapan. Ari budak ka mana dibawa ka dieu? Lumawi nuju aya we di rompok ngantosan itu udah bilih bapana datang. Oh iya. Jadi lain naon, bodoh ini lain lugdan di dapur. Kelanan yo murang dolo di teko teh lah. Aing mah pulpos we tuh. Algon bae sok geus nyician caina geus. Acan dolo. Sok buru-buru caina bawa ka dieu lu. Ampun, da ieu meuni kalakang geus we aya ti teko hiji deui yo. Hake Nyai kelas sakedeungnya. Sabiasa atuh ngarepotkeun nini. Ngarepotkeun naon puguh nini mah sakieu kabogana Nyai. Eueuh nu hade. Cekap. Iyo jera geuningan budak teh aya perlu. Kadinya caritakeun. Naon tak mengpeng aya di imah aki-akina. Laras kieu nini abah ari pun lanceuk ke sababaraha dinten kapan teu mulih karorompo. Taku ayana kitu abdi teh hoyong naros kumargi ari aki atanapi abah sareng nini mah di dieu tos langkung legok tapakeun teng kade. Tos langkung terang tina hal-hal anu aya patula patalina sareng kaayaan di dieu. Jantan ku ayeuna kitu abdi teh bade naroskeun kitu. Nah laras pun lanceuk eta teh angkat usaha tapi kumaha. Margi abdi teh sok ingis ku bisi rempan ku sugan santeuna kangaranan pamajikan kana jadi salaki. We. Awewe mah kudu loba timuru. Kudu gede timuru kalau jadi salaki. Ari timuru deh lain hatina urang timuru pada lawalaki sieun direbut ku awewe batur atawa salaki urang sieun dicokot ku awewe batur heug kawin deui lain tapi urang teh kudu gede timuru bok bisi
eta salaki urang teh meunang kacilakaan atau waheug salaki urang teh kalangsu ka daron-daron bisi ieu mah nyapuguh nyai sagala rupa ge kudu diuruskeun heueuh sabaraha poe ka tukang manehna teh ngomongnya majar teh cenah jang uhe ayeuna mah getol pisan cenah digawena teh isuk-isuk geus miang isuk-isuk geus miang leres pisan ini ari nini oneng mah di dieu nya heuh kitu eta ge ngobrol-ngobrol teh jeung heueuh abahna kitu sok ingis teh lain kunanaon kapan dimunggang pasir eta teh geus kaceluk ti baheula oge eta teh leuweung bolongkotan baheula mah ayeuna make aya imah leutik make aya saung make loba jelema ari beurang heuh dari peuting mah kitu we geuningannya manehna sakanya ho Abah eta teh nyai anu ayeuna dipake nyadap kujang uhe deh eta teh hiji tempat nu kalintang pisan buat pikasiun urang baheula Abah tarawa ningalung lampreng ka dinya ayeuna we ngan ya kitu sok sanajan geus lalengan sanajan geus rasigarna ge ih anggar we teh urang teh kudu bisa meulina kudu bisa naon sebutna teh meresa sajena Dapun lanceuk matara di kalaresanana teh tara nyanak naon-naon eta acugan nah geus pernah aya kaanehan ari kaanehan mah kantos eta ge nalika sababaraha dinten kapengker anjeunna teh mulih karorompok teh kalayan nyandak lodong 5 eusi sadayana Abah padahal eta lodong teh nembe celek pisan nembe disadapkeun ieu ge mah ngupakeun hiji kanehan ieu jadi urang teh kudu bisa nelaah naon eta teh barga lantaran tuh sawab sawabna ku sabab lamun kitu mah meureun karasa salodong teh sakitu lilana laras Abah numawi ayeuna abi tumorojog tan pilarapan kalayan tataros ka Abah teh aya sanes sangkan Abah tiasa ngimpleng kitu tah dimanapun lanceuk teh ayana nah laras nuju mangusahakeun abdi tanapi aya hal-hal anu matak piteraweseun ka abdi katut budak kitu Abah dan gua urang imprang sugan we bisa katalaah bisa kapangi hingga diokeun jaina ini kelanan jamburawul siluman nu aya di tapal wawangunan daerah ieu purna siluman anu aya di daerah Kugung Harupat kira hadir kira datang kira datang kira hadir siluman anu aya di nagarana siluman nu di Pakidulan siluman nu di Kaler nu di Kulon nu di Wetan katingali itu katingalin teh mana Abah itu di daerah ya teu katingal jadi sidi kaina sujang di barang siar nuju balang siar sawios atuh nuju balang siar mah heulanya Abah teh rada sangsrei teu lamun kitu mah Abah teh sok sanajan kumaha bae oge geus pasti boga cop yen si ujang teh sigana mah manehna teh katalikung nyaeta katalikung ku aya hiji awewe anu ngageugeuh eta nagara siluman ngaranna teh nyaeta kelana urang implang deui jadi ngaranna Putri Kuwung Sari saha Abah Putri Kuwung Sari manehna teh jadi geus kabakut dinya jadi manehna anu ngageugeuh laras di Putri Kuwung Sari lain Kuwung Sari Kawung Sari Putri Kawung Sari Cina tuh Abah pangusahakeun halaras pun lanceuk teh buah kapincut ke eta istri
Ali kau pintut mah moal. Sigana mah manehna teu meuleuh dina wangsa ketataekan kana eta kaum. Sigana teu amit-amit teh nyetangtud datangan. Batu abah pangusahakeun abdi teh lah. Itu sababaraha dinten ayeuna geura. Kelangan ulah waka ceurik. Keun heula urang usahaan ku abahna. Da manehna mah bisa. Keun lanang. Taras abi nyambung-nyambung hirup geura abah nini. Iwati ngandalkeun jadi anak nya sasatna masih nanang. Dagang kukurilingan ti ditu ka dieu ti dieu ka ditu. Lahang lamun see. Tadina mangsa teu kenging artos. Kapan abdi anu kasempuhan. Abdi teh nyaah. Abdi teh deudeuh kana jadi anak teh. Nya pasti ari dina soal eta merasa butuhnya selalu deudeuh kanu jadi anak mangkana keun we. Wabah rek diikhtiaran manehna teh keur usaha. Nya eta usahana teh sigana kapincut ku urang siluman, kapincut ku Nyi Putri Kawung Sari anu ngageugeuh di nagara Kawung Harupat. Nyangakeun abah tapi mah teu terang. Balatot ge teu nempo. Bentage abdi mah teu awas kanu bangsa nu kararitu teh. Kentenan da bapana budak teu terang. Sarua carios itu kalian ieu. Upami kitu mah nyun kenaon ge bade ditedunan. Urang kudu bisa tahan harga. Ku abah diusahakeun jeung wae mah geura balik geus bulit geus peuting karunya budak sorangan di imah. Atuh eta dileut heula Nyai caina. Mangga nini ditampi atuh. Kalinya. Mangga moal keur muka picatur abdi bade permio. Cari di jalan we nya. Mangga. Dedeh. Lain kamari teh nguping wartos di Bahuna, majar cenah ka ditu. Laras pe gua abdi teh ceuk lah. Nya tah bingung ku bapana barudak geura duikeun ka ayeuna can keneh muli. Nya ieu urang teh ulah tamelaran teuing. Sanes tamelar dari maksud abdi mah. Sanes nu kitu kapan kajadian teh sakali dua kali kapungkur. Tukang alpukat tapi bikin kahantara di dinya teh kapenak-penak tos saminggu pae molotot. Laras abdi teh sok ingis duikeun ka kituna we. Ya tada aduh nu badanan sadi dinten ge abdi teh duikeun ka asa repot pisan. Teu aya bapana budak teh. Nya puguh kan tan abdi we puguh ieu. Ari masalah nu jadi salaki eueuh di imah. Tong bareng bikin ka dinten-dinten kitu atuh. Jam-jaman nih kapan orang tegas teu pararubuh hate teh seber. Sok ingis ku bisi rempan ku sugan. Sok sieun itu teh ieu teh. Nya kumaha wartosna teh can mulih. Nyi Dedeh. Eta yang akhir teh. Mawi dikeun ka danten ayeuna teh teu acan keneh mulih. Ari eta kabari ditaroskeun ka Bahuna kumaha cenah? Hari sangeuna mah nuju usaha cenah.
nanging bade diusahaan gitu ku anjeunna nasangkan pun lanceuk teu tiasa mulih deui sabihara-bihari. Gue kudu diikhtiaran. Duh, mangani geus sabaraha dintennya? Di dinten Senin asa Salasa harita teh. Salasa. Loh, Lami atuh. Umawi nyata turikeun ka asa teu kahartos. Da anjeunna teh siga-siga atuh mios-mios anjeunna teh ti rorompok teh. Nyanak lodong meuli masiki harita teh. Nyata gitulah. Di dieu mah da sok sarajan kitu ge kedah rada hati-hati ulah duikeun ka ya pami teu aya sajam 2 jam teh mah teu nanaon pami dinten-dinten kitu mah loh hariwang. Nya kan tenan baheula ge kapannya Kang Nana? Anu ngalaalpuket pan baheula teh. Iya kapan harita ge paeh molotot. Kasampak terus aya dina ieu saliara, dapuran saliara harita teh. Aduh sok ingis itu Nya nu matak ayeuna sok enggak geura ikhtiar urang teh. Kumaha we carana mah? Bauna lah dipercantenkeun. Nya geura ulah nepikeun ka diantep gitulah nya Dedeh. Hariwang gak cuma lain kunaon. Pokona mah kumaha we carana urang teh kudu ngukus nya ngukus lah. Kudu kumaha we nu penting masalah ki urang bisa balik deui kalayan jag-jag sabihara-bihari. Leres nuhun atuh biuka tina bolongan abdi bade teras kalau rompok nya kitu eta mah mudah-mudahan atuh si enggal mulih yang uhe teh lah ni aya-aya we nya mohon permios atuh Mangga Kade. batur geus nyararita kitu bila kuku aing rek diantep onamanan di mana atuh cenah mangkana geus aya sakieu poena Kang Uhe teh can balik-balik. Ampun Gusti nu agung. Nada sini paparinan panang tayungan pikeun anjeunna. Bae rek merela dahar budak karunya can dahar meureun wayah kieu deui. Kang Uhe, betah di dia teh. Emut wae bukan di bumi. Teu kedah salempang. Di dia tangtos moal aya nu ngabujang, moal aya nu nyusul. Tara abdi teh kasasaha oge. Sok sanaos Rai parantos lami nya Kerawati ngabahu denda di karaton ieu nagara di negara kawung harupat nanging tacan kantos ningal jajaka anu sakieu kasepna. Da sanes jajaka pun engkang mah. Leres pamaga nanging payus kasep. Salaresna Rai parantos lami milari anu saking tencop kana hate nanging di ieu alam nyata sasat nama di wewengkon nagara Kawung Sari teu aya anu cop kana hate. Nanging nya kitu di alam manusia teh duka ayeuna saparantosna Rai ditakdirkeun patepang sareng Kakang ti alam manusia. Hate Rai ngadadak rai-rayan asa aya cahaya anu nyaangan kahirupan Rai mung hanyakal rupina alam anu janten marga lantaran anu janten panghalangna.
leres. Nanging pun ikang kedah wangsul. Pungkang dah wangsul. Hawatos kapun anak. Hawatos kapun bojo. Tetiasa Kang Uhe parantos dibere ku abdi sabagian alit tina kasenangan. Naon teh Nyi Mas? Alah dong 5 anana di eusian unggal dinten. Mohon tapi kapan namanya geus sabaraha dinten? Gampil palai ditambih deui. Leres. Hawatos. Eta pun anak. Si Nanang hoyong kateduna naon dipika hoyongna. Janten ku kituna. Pun Kang bade wangsul heula. Ulah dinikeun ngeun we sina ngeueuh na siluman. Jadikeun nya di dieu, jadikeun nya dina anak kamu sari. Kakuping Kang Uhe janten tiasa kaluar tina taliku. Layana kedah sasarengan sareng abdi. Kakang Kasep abdi kumaha pamenat Kakang? Gelis. Nanging kapan? Aduh. Kumaha atuh nu di bumi? Widian Nyi Mas. Widian heula pun engkang bade wangsul heula. Pun engkang bade lalayan heula. Nuk maneh kan mae dina dini yo sakalian ngeun dina nyari nya ngeueuh dina ngarak kamu sari ngeun Meni seueur pisan kukupingan ieu teh Nyi Mas. Seueur pisan kukupingan. kapan Kakang teh aya di karaton aya di negara Kabung Sari. Nyi Mas. Hayu itu tinggal spray meni bodas kanggo saha biaya deui iwati kanggo urang duaan papanganten Kakang. Nyi Mas, upami teh di widian wae si Kakang bade lumpat, bade kabur. Sok wae wani mah kabur. Sok kabur kena umat ka makna. Mangga nyaho-nyaho maneh di dewa. Nyaho-nyaho maneh di babaskeun. Sok buru gerak kabur. Gerak kabur barusa. Kakuping Kang Uhe. Atuh cicing di dieu. Di dieu sareng abdi. Urang papanganten, urang paduduaan. Geura tinggal ieu. Piraku teu kagembang ku biti sakieu bodasna. Tinggal teras. Piraku teu kagembang ku ieu. Tuur. Nyi Mas, ulah kitu-kitu teuing atuh. Widian heula Kakang bade wangsul sakedap we. Mualami asal parantos nepangan barudak sareng pun bojo. Mungkin moal balik deui ngara-ngara urang. Ulah dimutli, keun we ngarem ni ieu. Namun penuh yang diasupkeun kana muleng. Ngeurek di kana muleng ngeun. Ngeun. Entong tuh sina balik. Kang Uhe, ayo nya. Keun we datos resmi ayeuna mah. Urang tiasa kulam sasarengan. Itu tinggal permadani anu sakitu saena. Spray anu sakitu nyeplak bodasna. Kanggo urang duaan. Yuk. Ayo. 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 Me makna milu
yang mama nganen ni hingga ama yang hak inga ni hingga bulu kamun ngan di halangan di lawang. Aduh. Enggak, so enggak. Bila kuku abi kena dibetot. Ayo. Sok, sok. Ayo. Ayo. Aduh, ulah ngagusur kayaknya Putri. Sok. Aduh, iya, aduh. Ayo, ayo, ayo enggak, enggak. Tutupkan pantona. Urang parantos di kamar. Urang parantos paduduaan. Kang Uhe, urang parantos paduduaan. Kumaha nyi Mas? Akang teh sanes teu hoyong, sanes akang teu kagembang. Gira pasrahkeun, enggak gira pasrahkeun. Aduh, astagfirullahaladzim. Kunaon ya Putri? Kunaon? Kunaon? Ayo hidup, ayo. Obat, Kang Uhe, ulah nyarios gitu deui. Nah, nyarios naon? Akang mah teu nyanggem naon nyi Mas. Ayo, enggak paduduaan, enggak urang bapak nganten. Ya Allah, astagfirullah. Kang Uhe, ulah nyarios gitu, ulah nyanggem gitu. Aduh, panas, tekiat, panas. Hapunten nyi Mas, hapunten. Hayu urang paduduaan. Yuk, yang ulin kapalih kulonnya. Kapalih kulon pilari dina dapuran saliara. Lalu saya mau anu pikeun ka jauh-jauh teuing. Laras abah nenging ieu sabudeureun ieu teh kana ditinggal ku urang ditaliti. Kumargi bok bilih gitu. Anu ngageugeuh di dieu teh nyelapkeun dina tangka kai atanapi dina naon we anu baris janten hara-haraeun. Ya, atuh anya awak dieu. Awak mah yang halupannya we palukuyan. Terus awak lu tanggung jawab dieu. Kumaha abah tos aya laratan? Ya, ulah waka geumpeur. Keun diusahakeun. Keun, ayeuna teh Nyik awung sali teh geus mimiti kekerepengan panaseun ku sabaudak ahigos mimiti manehna ngomong lapat-lapat atanapi ayat-ayat Al-Qur'an. Sok, keun. Abah, abdi kapalih wetan. Hei. Abdi kapalih kidul ya, Bah. Kalian udah lebihkan kayak jauh-jauh tanya. Jangan dinya handapun saudara atau dinya tangkal mahoni. Bila aku pakai kudu elek siluman, awak tegus gila, awak tegus bisa. Nalukeun bangsa siluman baheula ge. Tulungan abah nyanggakeun abdi mah teu tiasa naon. Bah buru-buru atuh Bapak Wing pangnangankeun ku sadaya.
karunya mengkaning tedahar harga saminggu. Cicing ujang mana dia jeung abah sing deukeut. Jambu rawa, jambu rawa, jambu rawa, jambu rawa. Setan siluman anu geugeuh di ieu wawangkon anu pangersana Kawung Sari. Kaula bangsa manusia rek ngagolowan salah saurang anu ngaran Uhe balik Uhe balik geuna balik buah put A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Aya naon? Aya naon Nyimas? Apa ulah nuju paduduaan? Aya naon Nyimas? Aya naon Nyimas Kawung Sari? Panas! Nyimas. Najis kaulah kanjangan ku bangsa manusia. Lamun dek kira-kira nyangarkeun ieu negara. Geura balik. Geura balik. Sangat Maknas. Dah nggak nyarios gitu Nyimas. Dah nggak nyarios gitu. Ayeuna kalahkeun ka belah kulon. Jangan dana pendapulan sajalah. Ayah ya bah ya, ayah ya. Wah, cik buah kaju. Ya. Gotong. Aduh, tersangka ya. Kayak uhe napikeun kaki na. Aduh. Nah, cenanya napikeun kaki kumaha atuh teh mimitina. Ya, kayak uhe. Wah, teh eling ya. Sok bulu bawa ka dieu. Sok bulu lang parancahan heula. Nah, teh dicokotin ku bangsa siluman sok bulu bawa ka dieu. Mana Kang Uhe? Kang Uhe! Kunaon atuh Kang teh? Geus tuh kaculikeun ke uang parancahan. Sok bawa ka dieu tah, bawa ka dieu. Yang uhe, yo, yang uhe. Geus eling, yang uhe. Yo, geus eling. Dede, Nanang. Iya Kang Uhe. Dedeh mah aya. Budak ka mana? Iya bah, wing mah bah. Mana bah sepeda teh bah? Sepeda mana? Sepeda minipan abah rek mangmelikeun sepeda keur wing. Wing geus boga duit sesa dagang adeboy bah. Dedeh teuing. Dedeh Kak Sep.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah jag nih toko yang bisa udang tuh jang uhe. Tiasa abah. Abdi teh kunaon ieu teh pangna dirubung-rubung kieu. Sareng ieu beuteung mun asa parantos lapar. Nya tahu sok beda hal kadinya ayo mah. Ayo mah geus kudu hese-hese lah kadinya gula beda hal. Sok gula beda ingin numti kopi ngalah seger karasana. Tah ieu teh kieu jang uhe. Abah mere beda, kita abah mepelingan. Kade upama ngomong teh ulah saknana, ulah sompral, aja ngomong ulah suaban, tapi kudu bener-bener dipikirkeun sangkan urang salamet. Eta anu nanak udang uhe teh taya lian ngaranna teh nyimut li Kawung Sari, anu ngagegeh di nagara siluman nyaeta di Harupat Kawung atanapi di nagara Kawung Harupat. Kuaira kitu bae wawah didoakeun urang sing minang eling ka pangeran sangkan urang bener-bener diberi pituduh dijaring tu tadiliksa dina tindak tanduk duduga kalangan peryoga urang. Hei, ari geus kieu mah bere ti kopi ka jeung ngalah seger. Laras abah. Abdi teh asa helok. Kumargi abdi teh kuraraosan dicandak ka salah sawios tempat anu ublug ablag ka ditu ka dieu. Kalayan eta Nyi Putri Kawung Sari. Maksad anjeunna teh aya sanes bade nyanak abdi janten carogena, janten raja di nagara Kawung Harupat. Oh, da geus masalah cek abah ge. Pasti kabawa ku sakawa-kawa, pasti neunggar sakawa-kawakeun ari geus kitu mah. Ayeuna mah kahadeup sing da ditonto. Urang sing bener-bener sing leuwih deukeut ka pangeran sangkan urang ditangtayungan salawasna. Laras abah, hatur nuhun pisan abah. Kumaha Kang Uhe? Abah bae kembali ke geus muji teuing nya. Mangga abah nuhun. Abah hatur nuhun, Nini Oneng nuhun pisan. Nyahe kadinya sing jarongjon we ajeuna mah. Abdi ge bade terus payose ya. Geus de sono ya da kumaha tu barudak teh sasaha. Nuhun Kang Mat. Mangga. Kang Uhe mah meuni teuing ninggalkeun abdi. Ya wayahna dalen kahayang urang kapan. Keun ayeuna mah urang salamet sararea. Mudah-mudahan we urang kaharep sing dijaring diriksa ku Gusti Allah. Bener naon cek bah una tadi urang kudu leuwih ngadeukeutkeun ka pangeran. Laras, mangga atuh mah urang sami-sami sasarangan nyaketkeun diri ka Gusti Allah. Nya. Kumaha Nanang? Si abah mah sepeda bah. Wah, wing ngapoe dagang ade boy, can menang duit bah bikayana. Sing sabar, engke dini hiji waktu. Ku apa pangbalikeunnya? Hayu atuh, Kang Uhe geus peuting. Nanang, geura sare anggur mah. Ya wing mah tuluh rek buru-buru sare. Jung ka ditu. Jung ka ditu Nang. Hayu, Kang Uhe. Sono meureunnan saminggu teu pangi. Jeung nyibit sagala rupa. Hayu, gelis, deudeuh ditinggalkeun ku akang. Yuk. Nuhun Gusti. Pikiran. Apaan sono? Jika kali geranya. Sok ya sok. Dede. Kang Uhe.